Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di sareng simkuring Pun Nazarudin Ashar di channel dina rubrik enggal nyaeta Pustaka Urang. Urang sami-sami ngaguar ngeunaan bacaan urang Sunda boh mangrupi majalah atanapi buku-buku heubeul anu kaleresan aya di simkuring. Kanggo edisi munggaran rubrik Pustaka Urang, urang mukaan majalah Mangle kaleresan pisan nu kacabut ku simkuring teh nomor 38 tahun ka-4 Januari 1861. Kumaha wae eusina urang bukaan wae kaca-kaca di lebetna, tapi satu acana urang titenan heula ye jilidna atanapi kaparna. Gambarna basajan pisan, beubuhan harita meureun percetakan di urang teu acan modern sakumaha anu ayeuna nya. Mung ukur aya 2 warna, kayas itu sareng hideung. Janten potretna hideung bodas, aya gambar mojang, lajeng aya aksara Mangle, nomor penerbitan, sareng minangka nama ieu teh nguningakeun eusina naon wae di antawisna nyaeta ngeunaan Manipol Usdek dina basa Sunda gampil cenah. Pangaos ecaranana harita per eksemplar Rp5. Lajeng aya gambar minangka simbol tina ngaran Mangle nya. Mangle teh ranggeyan kembang malati anu ditiiran kanggo dianggo ku panganten. Tadi dia aya gambar malatina 7. Ieu teh simbol tina 7 urang anu ngadegkeun majalah Mangle. Nyaeta Uton Muhtar, Rohamina Sudarmika, Wahyu Wibisana, Sukanda Kartasasmita, Saleh Dana Sasmita, Utai Muhtar, sareng Alibasah Karta Pranata. Ayeuna urang muka kaca 2 naon wae eusina. Di dieu aya kolom ti direktrise sareng box redaksi. Dina box redaksina direksina Rohamina Sudarmika, lajeng pangasuh M.A. Salmun, redaksina nyaeta Saleh Dana Sasmita sareng Sukanda Kartasasmita. Tata usahana di Jalan Dewi Sartika Bogor. Pangaos majalah Mangle di dieu kaunggal kanggo 3 sasih teh nyaeta Rp14. Eta teh kanggo di Jawa. Upami di luar Jawa mah pangaosna Rp15.50. Sedengkeun lamun urang rek ngalanggan satauneun mayarna teh nyaeta Rp50 12 edisi dah harita masih kene bulanan nya. Lajeng di dia diseratkeun Sekar Mangle tuh geuning anu geulis teh di payun tadi teh nya. Namina teh Lilis Juwariah. Aduh. Neng Lilis sumuhun urang Bogor saurna. Lajeng aya kolom ti direktrise di antawisna di dieu aya diserat nyuhunkeun hibar pangdua para mitra bae, para ais pangampih nuju unggah kantor, turun kantor dedeheus ka ditu ka dieu. Hoyong diwidian nyitak sarta dipaparin kertasna kanggo 15.000 eksemplar saurna. Zaman harita mah zaman werit keneh sumuhun kertas teh masih arang langka janten anu nerbitkeun media teh dijatah kertasna teh ku pamarentah. Gitu. Tah Mangle dina tahun 1861 teh oplahna tiap bulan tiap terbitnya nyaeta 11.000 eksemplar. Janten kumargi seueur pisan anu hoyong langganan saurna. Laku pisan harita majalah Mangle dugikeun ka redaksi harita sateka polah ngusahakeun sangkan bisa nyitak dugikeun ka 15.000 eksemplar. Lajeng dina kaca 3 di dia aya seratan ngeunaan Manipol Usdek. Ari Manipol teh manifesto politik. Harita zaman Soekarno masih kena zaman revolusi nya. Ari Usdek teh singkatan tina Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, sareng Kepribadian Nasional. Cenah mah guna menyelesaikan revolusi nasional, mencapai masyarakat adil dan makmur. Ieu teh nyaeta haluan negara Republik Indonesia zaman harita. Diembarkeun dina saban media kalebet media anu sumebar nganggo basa Sunda. Malih mah Mimi Maryami salah sawios juru kawih zaman harita kantos ngalagu anu judulna Usdek. Gara ieu urang Bandungan saeutik laguna nya.
Dina kaca opat masih kene sambungan perkawis manipol usdek acan parat da itu teras dilajengkeun karena edisi salajengna nya aya iklan sifat tahunan koran harian bahasa Sunda anu redaksina parantos ngali ka Bandung kawit nama ngawitan medal mah di Tasik alamatna di Bandung di Jalan Dalam Kaum nomor 42 lajeng dina kaca 5 aya seratan alit-alit cabe rawit profil imanya cenah najan lalemet da cengek najan laletik da rawit lada nama ngungkulan cabe bongas eta teh lamun cabe ana ninggang di Mojang tangtu cara Reniati Durrahman putra Adang Durrahman di Jalan Dr. Suratman Bandung Neng Reniati sing horengnya saurna teh sakolana SMP kakara kelas 2 ABG keneh geuning urang lajengkeun dina kaca anu sami di dieu aya wawaran penting saurna upami ngintun karangan aksarana sing terang sareng kertasna ulah diserat bolak-balik atawa dua kacana zaman harita mah pangarang masih kene tiasa ngintun seratan atau nepi karangan teh ditulis tangan da panginten teu acan sadaya gaduh mesintik harita mah nya awis mesintik teh lajeng dina kaca genep kaca salajengna ieu aya carpon anu diserat ku Wahyu Wibisana judulna Nyi Mimin teu aya ilustrasiannya sumohon mung aya teksna wungkul we judulna Nyi Mimin Wahyu Wibisana lajeng kaca 7 di dieu aya sajak anu diserat ku Winarya Art judulna ulang tahun lajeng aya sajak Ipin Kartakenda judulna lagu Panyilekan teras aya wartos-wartos kulawarga sakolom lajeng kaca 8 aya rubrik pawayangan anu diasuh ku S. Sukandar ieu mangrupi sambungan timbang le satu acana ngaguar ngeunaan palsapah Batara Rama di Pasundan kaca 10 masih kene sambungan rubrik pawayangan di emohan ku catatan ti redaksi rupi nama ieu catatan ti M.A. Salmun anu oge lianti pangarang oge sok nyerat ngeunaan pawayangan dina kaca 11 aya rubrik hahaha rubrik humor dugikeun ka ayeuna ayanya duka tos sabaraha juta humor jigana tah nu tos dimuat ku mangle dugikeun ka ayeuna salah sawiosna ge urang baca ya judulna teh dicukur cenah Asnaib dicukur geus beres nanyakeun ongkosna ceuk Asnaib sabaraha pa ongkosna tukang cukur biasa we atuh 3 ringgit ceuk Asnaib deui mahal teuing 3 ringgit mah 5 perak we nya da dicukurna oge panjang sawareh tukang cukur nemalan mangga atuh gunulan sakalian yang sarua mah kaca 12 eusina rubrik istri binangkit tadi dia aya sababaraha palakiah diantawisna teh kumaha carana lamun urang hayang donto cenah ari donto teh moleuh meureun ceuk urang ayeuna mah nya demplon tah eta geura cenah kumaha cenah upami hayang donto teh nyana kulit lami sacanggeum anu tos garing lajeng dibebek dugikeun ka lembut dicampuran ku cengkeh sasenok teh pedes sasendok teh eta oge kedah dibebek sapertos kulit lame teh ya lajeng godog caina 2 gelaseun dugikeun ka kantun sagelaseun deui brus gulaan ku gula batu atanapi gula kawung saamisna dikocek dugikeun ka ajur gulana tos kitu disaring upami parantos tiis dileueut hampasna kedah disimpen margi tiasa digodog sakali deui ngaleueutna ulah mung sakali bae nanging oge teu kenging sering teuing da paling seueur teh mung 4 kali kedah tamat dina sajero sasasih saparantos eta kedah sering ngaleueutan susu haneut kenging ngopyok campur sareng enog hayam atah langkung sae mah upami saban enjing atanapi saban bade kulem mangga geura cobian tangtos salira teh jadi nyadohdoy nya kiat nyadamangan kecap dohdoy aduh neme menakan deui ya ari dohdoy teh nyaeta demplon semohon janten donto demplon dohdoy
Kita teh kecap-kecap anu biasa nama dipapandekeun ka wanoja anu moleh gitunya seseg. Kaca 13 masih keneh rubrik istri pinangkit aya sababaraha seratan deui. Lajeng kaca 14 di dia aya seratan carpon saha ari indung abdi cenah ku Sopyan Samser. Ye panjang seratanana dugikeun ka sabaraha kaca 3 kaca semua. Lajeng kaca 17 di dia aya rubrik pengalaman para mitra. Rubrik khas majalah Mangle. Nyaeta pengalaman para pamaca anu diserat lajeng dikintunkeun ka Mangle teras dimuat upami pikalucueun. Di antawisna di dia aya seratan rada panjang judulna Lalajo diserat ku Tini Kartini. Tini Kartini nusuk nyerat carpon teh ya semua. Lajeng dina kaca 18 aya rubrik di redaksi ieu judulna obrolan sahayuna. Kaca 18 di dieu aya tulisan ngeunaan nyepi. Lajeng aya dangding atanapi pupuh oge aya nyelap saeutik rupina mah sajak ieu teh samohon. Di antawisna nyaeta dangding ngeunaan ngamumule pare cenah. Cik urang bacakeun sapadanya da ieu mah dangding pupuh jadi kudu dihaliangkeun ya. Pantangan anu sanesna pare ulah tumpang tindih numpangan nindihan ketan teh tang tungabadi sabab cenah ge nyeri kitu mungguh saur sepuh sabab pancakakina ketan kanyi srimi adi kolot ketan jadi embung kaluhuran. Ieu teh ngobrolkeun pareketan cenah lamun nyimpen ketan mah ulah katindihan kudu sejen kudu pangluhurna kitu tah dimulyakeun. Aduh. Urang lejengkeun kanca. Kaca 20 di dieu aya seratan pasursa ngungkap carita pantun ngabandingkeun hasil sastra para bujangga kuna di Baduy jeung di Cirebon dina nataan nu geulis dangdan. Di dia aya contoh kumaha nataan nu geulis dangdan di Cirebon. Lajeng aya naskah anu ti Baduy. Anu ti Cirebon mah anu geulis Purbasari keur ngaluis lugai tina pangtapaan dina lutung kasarung saurna. Upami contoh anu ti Baduy dicanak tina Paksi Keling Limbar Gading nyaeta waktos nu lenjang limbar kancana rek ngadeuheus karakana. Geura ieu urang bacakeun saeutik anu contoh di Cirebon. Siram di jamban larangan panimba undem salaka ngaruru sabuku-buku bray atra gelis manisna. Kembang sambung munggah ngempur kalakai munggah baranang nya kesik-kesik arusik nya batu jiga arimut kahibaran putri mandi. Nya kikis-kikis ngalelir nya kandang-kandang harerang kahibaran putri siram. Gelis tinitis ngajadi jalma lenjang ti pangpangna terus ka langit pingpitu parat kacongkar buana. Komara mancur ka mangkung kagelisan Purbasari disinjang tepati apik di samping ku sutra kuning karembong cinde kaderi disalindang ku cinde kembang kongkoyang ku sutra ganggong kaluhur kana gelungna kahandap kana sinjangna ulah rek digelung jucung bisi pajah indung-indung mata kasoranu agung jeung saterusna. Terus ieu contoh anu ti Baduy nyaritakeun nu lenjang limbar kancana rek ngadeuheusan karakana dina Paksi Keling Limbar Gading. Bogoh kuraga nu geulis barasi kepandang danan deuk indit ka pancabatang maranan kakak bakal naeun kampuh kasantepna loba tapi teu dianggo sakampuhna turub sumbul satapih roman ikeling rencek beunang nilap-nilep rencang beunang nabur kajang beunang ngukupan sataun. Gitu minangka contoh da ieu masih keneh hanca saurna janten panjang keneh. Dina kaca 21 aya pangajaran sastra anu diasuh ku M.A. Salmun. Dina edisi ieu nomerna tos 23 berarti tos 23 sasih ya. Dina kaca 23 aya iklan di dieu. Di antawisna iklan Proden tapal gigi membuat gigi seputih mutiara. Lajeng aya iklan buku oge Tarucing Cakra
Oge ucapan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 1861 ti redaksi Mangle. Kaca anu pamungkas kaca 24 mangrupi kaper pengker. Di dia aya iklan all transistor, iklan radio. Wah asih radio kapungkurnya. 6 batu baterai dapat dipakai 1000 jam saurna. Upami Priyogi mah tiasa ka Jakarta. Sakumaha iklananya. Sakitu rupina mah kanca mitra sadaya eusi majalah Mangle nomor 38 tahun ka-4 Januari 1861. Insyaallah engke urang sambung deui dina rubrik pustaka urang edisi salajengna anu ngaguar majalah-majalah heubeul anu sanesna. Hatur nuhun. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.